Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna soleh sareng solehah. Kelas 3 mugia sadayana aya dina tangtayungan Allah Subhanahu wa taala tur aya dina kaayaan sehat. Alhamdulillah patepang deui sareng ibu dina pelajaran bahasa Sunda. Urang lebet kana pertemuan kadua dina pangajaran kahiji. Patepang deui dina pangajaran kahiji anu judulna nyaeta nganjeurkeun sumanget belajar. Bertemu kembali dalam pelajaran pertama yang berjudul nganjeurkeun sumanget belajar. Urang lebet kana kompetensi dasar 3.1.1 nyaeta menyimak bahasan tentang kesehatan dan makanan. 3.2 membaca nyaring. 3.4.1 menulis kalimat berita. 3.4.3 menulis kalimat tanya. Anak-anakku sekalian, mari kita simak yang Ibu sampaikan. Siapkan alat tulisnya dan buku piuruk bahasa Sunda kelas 3A. Urang lebet ke halaman 8. Kita memasuki halaman 8. B. Ngabandungan. Guneman. Hiji, bandungan guneman di handap ieu. Judulna sarapan isuk. Anu janten lalakon dina paguneman ieu nyaeta Nunu sareng Wida. Nunu tadi isuk sarapan heula. Wida tangtu sabab penting keur kasehatan. Nunu, kasehatan naon? Wida, kieu Nunu, lamun biasa sarapan tuluy kaliwat eta teh sok jadi panyakit. Nunu, panyakit naon tina telat sarapan teh? Wida, panyakit mah. Nunu, jadi lamun teu sarapan bisa mah. Wida, lain tina sarapan bae tapi telat dahar atawa dahar nu teu puguh bisa ngajadikeun panyakit mah. Nunu, jadi dahar teh kudu puguh pisan? Wida, bener utamana sarapan isuk sabab urang rek sakola. Lamun ka sakola teu sarapan tangtu diajar oge baris kaganggu. Ibu membacakan bahasa Sundanya, anak-anak bisa melihat terjemahannya pada halaman 9. Urang lajengkeun ke halaman 10. Kita lanjut ke halaman 10. Kita perhatikan gambarnya dan kita jawab pertanyaannya. Jawab pananya di handap ieu. Panyakit naon anu diakibatkeun tina telat dahar? Penyakit apa yang diakibatkan dari telat makan? Penyakit mah ya. B. Kumaha sakuduna dahar teh? Bagaimana seharusnya makan itu? Dahar teu kenging telat tur kedah puguh pisan ya. Tidak boleh telat dan harus jelas teratur ya, seperti itu. Kita lihat nomor 2, baca deui bari nitenan gambar. Baca kembali sambil memperhatikan gambar. Mira nyeri beuteung sabab loba teuing ngadahar lada. Di gambar yang pertama ada anak perempuan yang keluar dari toilet. Mira sakit perut sebab terlalu banyak makan pedas. Hilda nyeri beuteung sabab jajan di tempat nu kotor. Hilda sakit perut sebab
jajan di tempat yang kotor. Dari kedua gambar ini, anak-anak bisa menyimak bahwa menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga apa yang kita makan pun itu salah satu penyebab kita sehat dan kita sakit. Karena jika terlalu makan berlebihan seperti Hilda yang terlalu makan banyak pedas, dia menjadi sakit karena berlebihan. Kemudian tadi Mira ya, bukan Hilda. Kemudian Hilda sakit perut karena dia jajan di tempat yang kotor. Anak-anak juga harus memilih makanan yang bersih ya. Tempatnya juga bersih untuk kesehatan anak-anak, kesehatan kita semua. Jangan sampai terjadi seperti yang ada dalam gambar. Kita lanjut. Pancen pek caritakeun luyu jeung gambar. Di sini ada anak yang sedang tidur. Kemungkinan di dalam gambarnya dapat kita lihat anak itu sedang sakit. Anak-anak nanti bisa membuatkan kalimatnya kenapa. Bisa contohnya seperti ini. Ibu contohkan. Arip gering kulantaran telat dahar. Itu contoh yang ibu contohkan untuk gambar itu. Anak-anak bisa mencontoh atau menulis kalimat yang lain. Urang lajengkeun ke halaman 12. Kita lanjut ke halaman 12. C. Maca. Kita akan membaca. Di sini kita akan belajar membaca surat ya. Sebuah surat. Mungkin ini pengalaman baru juga dari anak-anak. Bagaimana mengetahui cara membuat surat kepada seorang teman. Pek baca surat di handap ieu. Bogor 5 Januari 2006. Kahatur Nudi pihormat, NDP itu Nudi pihormat. Nudi pihormat Sobat Awaludin di Bekasi. Sinareng hormat. Awaludin sobat kuring nu bager, parantos lami urang teu papendak. Kumaha bejana waktu ayeuna? Abdi ngan ukur bisa ngadoakeun mugi Awaludin aya dina tangtayungan nu maha kawasa. Priyogina abdi ngintun serat ka sobat sabab dina pre akhir tahun engke abdi bade liburan di Bekasi. Abdi nyuhunkeun supados Awaludin tiasa maturan abdi sadugina di Bekasi. Sakieu serat sobat Samsudin. Jadi ini adalah seorang sahabat yang bernama Samsudin mengirimkan surat kepada sahabatnya Awaludin yang berada di Bekasi. Anak-anak bisa melihat terjemahannya pada halaman 13. Urang lajengkeun ke halaman 16. 2. Lengkepan surat di handap ieu. Bekasi 10 Januari 2006. Kahatur Sobat Nurmala di Bogor. Salam sono. Nurmala sahabat Dian. Raraosan tos lami urang teu papendak. Mugi bae Nurmala aya dina kaayaan sehat. Kitu deui abdi dina waktos nyerat serat ieu mah aya dina kaayaan sehat. Abdi ngintun serat keur Nurmala kulantaran sono pisan. Mugi sobat oge sami sareng abdi dina waktos nulis ieu serat. Salian teu eta, abdi gaduh maksad bade nganjang ka Bumi Nini di Bogor dina bulan Payun. Abdi bade liburan. Mugi Nurmala tiasa papendak sareng abdi di Bumi Nini. Sakieu serat ti abdi
Hormat Abdi Dian Anggraini. Silahkan anak lengkapi sesuai dengan yang Ibu contohkan. Urang lajeng ke halaman 18. Nulis, menulis. 1. Nulis catatan tina berita. Menulis catatan dari berita. Baca berita di handap ieu. Harian Kompas. Jalan tol Cipularang ditutup. Hujan gede nu ngaguyur di wewengkon Bandung jeung sabudeureunana ngabalukarkeun amblesna jalan tol Cipularang. Kendaraan ti Jakarta nu muru ka Bandung kapaksa dipindahkeun ka jalur sejen. Sedengkeun kendaraan ti Bandung nu muru ka Jakarta masih bisa ngaliwat. Sanajan jalanna kudu alon utamana di daerah nu ambles. Pihak Jasa Marga janji rek ngadangdanan jalan aspal nu ambles, rek dibongkar diganti ku bahan nu anyar. Konstruksi wangunan di bagian taneuh nu babari urug rek ngagunakeun tihang pancang keur nyangga taneuh. Waktu keur ngadangdanana dikira-kira nepi ka 3 bulanan. Redaksi Harian Kompas 31 Januari 2006. Urang lajeng ke halaman 20. Kita lanjut ke halaman 20. Hidup tas maca berita. Kalian sudah membaca berita. Ya, berita yang tadi Ibu bacakan anak-anak, terjemahannya bisa dilihat pada halaman 19. Dina berita tadi aya berita pokok nu penting. Dalam berita tadi ada berita pokok yang penting. Contoh, A. Hujan gede ngaguyur wewengkon Bandung. B. Tol Cipularang ambles. C. Kendaraan ti Jakarta nu muru ka Bandung kapaksa dipindahkeun ka jalur sejen. D. Kendaraan ti Bandung nu muru ka Jakarta masih bisa ngaliwat. Itu pokok penting yang ada pada berita yang tadi Ibu bacakan pada halaman 18. Nah, di sini ada tugas pancen. Pek tulis berita pokok tina bagian berita di handap ieu. Ya. Berita pokoknya apa dari berita di bawah ini? Kita lihat, pihak Jasa Marga janji rek ngadangdanan jalan. Aspal nu ambles rek dibongkar diganti ku bahan nu anyar. Konstruksi wangunan di bagian taneuh nu babari urug rek ngagunakeun tihang pancang keur nyangga taneuh. Waktu keur ngadangdanan dikira-kira nepi ka 3 bulanan. Kita perhatikan ya di situ. Di dalam berita itu, potongan berita itu ada pokok beritanya. Apa saja kira-kira? Ibu contohkan. A. Pihak Jasa Marga rek ngadandanan jalan. B. Aspal nu ambles bade diganti ku nu anyar. C. Konstruksi wangunan bade nganggo tihang pancang kanggo nyangga taneuh. D. Waktu keur ngadangdanan dikira-kira nepi ka 3 bulan. Urang lajeng ke halaman 22. Kita lanjut ke halaman 22. Kita lihat 2. Nulis kalimah tanya. Nulis kalimah tanya ngagunakeun kecap pananya kunaon. Menulis kalimat tanya menggunakan kata pertanyaan kunaon atau kenapa. Mengapa? Kenapa? Apakah? Ya. Baca contoh kalimat tanya jeung jawabanna. Duaan.
Kunaon sababna teu sakola? Sabab abdi kamari gering. Kunaon maneh teu nulis? Abdi teu gaduh pulpen. Kunaon sababna maneh teu sumanget? Sababna abdi rada kirang sehat. Kita berlatih ya. Tugasnya anak-anak halaman 22 pancen. Tek jieun kalimat tanya make kecap pananya kunaon luyu jeung jawaban kalimah nu disadiakeun. Ya. Tugas anak-anak halaman 22 saja. Ada 5 ya. Anak-anak tugasnya membuat kalimat tanya dengan kata kunaon. Ya. Dengan kata kunaon terus disesuaikan dengan jawaban yang ada pada bagian A, B, C, dan E. Alhamdulillah parantos rengse pangajaran urang dinten ayeuna. Mudah-mudahan nu ibu sampaikeun tiasa janten ilmu nu bermanfaat sareng ilmu anu berkah. Ibu tutup ku doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.